Tenang. Mangga. Di bumi mah biasakeun punten maaf jeung hatur nuhun ka murang kalih teh hadirin. Punten ujang mamah bade ngalangkung. Jeung ibu teh naha? Kolot kudu punten ka budak, arek ge budak kudu punten ka kolot. Eta cariosan jiga nu nya, tapi salaresna eta cariosan salah. Budak arek bisa punten kumaha lamun teu dicontohan ku kolot. Budak arek bisa rengkuh jeung tawadu kumaha lamun henteu kolot heula anu rengkuh jeung tawaduna. Kolot aing bisa rengkuh, kolot aing bisa tawadu ka budakna, era tuh piraku urang teu bisa tawadu ka kolot. Jadi contoh, jadi uswatun hasanah pikeun murang kali hadirin. Anu kaduana maaf. Maaf ujang, mamah teh tarik teuing nyarios ka hidup teh. Maaf tadi mamah henteu tiasa nganteur ka sakola, ngarumasakeun kana dosa urang, ngarumasakeun kana kasalahan urang, eta teh bakal ngajadikeun didik